Iman mah Kiai teh restoran jeung HST Podol Sero. Emang aing teu nyaho pugu WTS na daratang ka aing. Minta doana supaya laku sararia jasa Pak. Nda ngomong naon ya na jajanana daratang ka aing atuh kukula ditanya berapa semalam Mbak. Maksudnya mau coba-cobalah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Nu jelas seperti eta, geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tadina pasaran sewana kenceng, kemudian ku hari kendor. Aju kula ngadoakeun teh teu rahasia aing teh mah. Mun merena gede atuh didoakeun. Bareng ka neraka na burung aing ka ditu. Ulah ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ye jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya keneh usaha salian ti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh Juaya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya Kiai cenah abdi ayeuna bade uwih bae ka mana uwihna ka lembur abdi kunaon lah cekna teh bade ngawarung bae di ditu cekna teh modal geus aya ayeuna mah tobat abdi cekna teh boga anak di ditu bade diurusan ku abdi hiji nu urang lembur urang ge emang aing teh nyaho urang lembur urang ye sekitar kecamatan Billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ayyu'inal mud'a alaih lan yantah nganyatakeun ya mud'i ing mud'a alaih falau golama kalamun ngucap ya mudai ngucap ing lafaz qatalahu ahaduhu matainihu ing maqtul sopoh salah sawijine nas la yahlufuhumul qawdi fil asahi maka orang nyumpah sopoh panghulu ing dalam mungguh kaul asah wa yajriyani lan lumaku ya karone mudai lan muda'ale fi da'wa gosobin ing dalam da'wa gosob wa sarikotin lan nyolong wa itlafin lan ngarusak harta wa nama tusma'u la nanging pastine den rungu ya da'wa min mukallafin multazimin ala mislihi saking kang mukallaf kang nerima tetep ingatase misile ya mukallaf ala mislihi ingatase misile ala mislihi ingatase misile ya mukallaf walau ala mislihi ingatase misile mukallaf atawa ingatase misli mudda'i sami walau idana namun ngaku ya mukallafin firadahu ing narima
hijini mukallaf bil qatli kalawan mataini sumada ala akhara kari-karinga ku ya mukallaf ingatase wong kang one lam tusma isaniatu maka ora den rungu opo kang kapindo aw amdan atawa maha-maha wa wasafahu bi ghairihi lan nyipatan ya mukallaf ing akhar bi ghairihi kalawan dia namdan lam yabtul aslu dawa fil azhari maka ora batal apa asale dawa ing dalam mungguh kaul azhar. Ia mau pertanyaan bagaimana hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan di mana setiap bulan dipungut iuran dengan tujuan di saat sakit berat, sakit bebas biaya rumah sakit, dan bagaimana bagi karyawan yang diikut sertakan dan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Menurut agama mah teu bagus sebab melibatkan keseluruhan. Mungkin nu bersangkutan muriang maderes, nu teu muriang paehna dadak atawa sehat bae. Kecuali nyana menta diimpus bae sanajan sehat. Sayang uang saya udah masuk, impus aja. Jadi nurutkeun cek agama sesuatu nu teu jelas ulah. Cuman eta kan geus jadi program pemerintah, ya tinggal nahanan siksa bae di akhirat. Kesejahteraan lain kudu kos itu di pemerintah ambalaya duit munkulan nu jadi presiden teu kudu dipungutan. Pokona nu muriang nu teu muriang masuk rumah sakit. Jadi presiden. Ku adil-adilna kos kitu aing. Jadi kos kitu kaayaan aja. Jadi panjang lamun dicaritakeun. Ieu keur carita atuh sepihak untung sepihak rugi. Kedua, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan di bidang perhotelan? Apakah halal rezeki yang kita dapat untuk menafkahi anak dan istri? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ieu mah urusana tafsir. Hotel eta kan diperuntukkan untuk tidur, anu kasasar, jelema anu kapetingan, nu teu boga imah. Tapi nu asup hotel mah biasana nu loba imahna. Nu jelas mah jang istirahat. Selama memang nyana istirahat murni, masalah. Masalah malah bawa keganjaran nyana itu lantaran nulungan. Sanajan bari jeung mayarkan bunga. Urang ka Jawa Tengah, DKS, di Imah Batur Besi Pajar Garong. Di masjid mah lain jang paranti HS jang salat di warteg atuh. Nah ieu mah mesti neangan motel hotel, nah, otomatis neangan urang aya bunga kan urang. Selama memang ditunya digunakeun untuk tidur mutlak masalah. Kecuali aya muatan-muatan lain. Urang datang kadinya aju neangan simbut hirup. Iya. Malah di hotel sorangan menyediakan selimut hidup.
sepengalaman kura waktu kula jadi bos gitu dah. Masya Allah, nah etalah jadi tamu kabehan gitu kene anu mawasi mbak datang kadinya, nah eta geus sarua bae. Jadi hotel-hotel anu diperuntukkan jang tidur mutlak mah jarang. Komo di Jakarta mah mun kudu dibejakeun mangges muringkak bulu luhur handap. Mentak daripada muringkak bulu luhur handap geus teu kudu dicaritakeun kos kitulah hotel. Aya tingkatan-tingkatan tertentu itu dipergunakeun jang maksiat. Juku ari mah menyerang ka dieu ka Tangerang. Tarolah Tangerang kota mah geus jelas teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna. Kuari ka dieu ka Jati. Nelayan terus ka ditu. Cenah nelayan mah kiai teh mah jem restoran jeung hes teh podol sero. Emang aing teu nyaho pugu WTS na daratang ka aing. Minta doana supaya laku sararia aja sepah. Nda ngomong naon ya na jajanana daratan ka aing atuh kukula ditanya berapa semalam Mbak. Maksudnya mau coba-cobalah. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor. Aju kula ngadoakeun teh teu rahasia aing teh mah. Mun merena gede atuh didoakeun. Bareng ka neraka na burung aing ka ditu. Kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nganyangakeun sadaya-daya Gusti. Asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salianti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut. Itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh nuju aya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya Kiai cenah abdi ayeuna bade uwih bae ka mana uwihna ka lembur abdi kunaon lah ceknya nanti bade ngawarung bae di ditu ceknya nanti modal geus aya ayeuna mah tobat abdi ceknya nanti boga anak jadi itu pada diurusan ku abdi hiji. Nu urang lembur urang ge emang aing teu nyaho. Urang lembur urang ye. Sekitar kecamatan Curug, kecamatan Cikupa. Mantak pangheulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mah tah. Bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa aya anu kecamatan Curug eta modelna kecamatan Pasar Kebis masya Allah karim nganu daratang ka dituna urang Pasar Kebis. Gusti Allah kula nyaho urang Pasar Kemis teh nu sok nelayan teh nyaho lillahi ta'ala lain lalagan geus mun pake geus lillahi ta'ala geus pohara tah tinggal Allahu akbar bae pan nyahona ti mana nyanana bebeja siapa yang suka yang jadi langganan Mbak ada orang Pasar Kemis juga cenah Kiai siapa celepuk we ngomong jisia pokona aya we geus lah nyaho sababaraha urang sebagian pejabat aya
sebagian pejabat aya kukula ditaliti kula kan pernah jadi intel baheula jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol teh nya ngonaekeun kieu mah weh eta mah rahasia ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat masya Allah deuk kumaha nagara beres lurah aya ulah diomongkeun lurah terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareupeun antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI-na tanda tangan jadi aya nunggus duk mere duit ke kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel pokoknya mau dibejakeun lah daerah ditu masih kampung kula dibawakeun duit mah tadi dicokot mama aja butuh panjang lebaran haju kula embung tanda tanganna tapi duitna deuk dicokot bae atuh cagana pinter kodek kos gitu embung aing ge gulanya itu bawa deh ku sia duit malah masugian aing jeung sia emang aing butuh gitu kan sia teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge nah kos gitulah ya berat tanggung jawab dangke ya MUI teh mantak alhamdulillah hadena ge MUI-na kiai di urang teh antak banyak kiai tanda tangan hotel itu mungkin kan aja lamun MUI-na tanda tangan itu berarti kiai na laas sama kos itu diganti kurang ulah kiai kuruna jawara gitulah eta gakarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan geus teu disangsikeun deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam MUI lah nu bakal tanda tangan di dinya masyaallah ieu mah urang keur nyaritakeun tentang mudai jeung mudaleh sakumaha nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi al-bayyinatu 'alal mudai wal yamin 'alal mudaleh illa bil qasamah al-bayyinatu ari sumpah 'alal mudai al-bayyinatu ari saksi 'alal mudai seseorang mengaku mesti aya dalil jang muatan pengakuanana saksi bayyinah wal yamin 'alal mud'aleh sumpah jang mud'aleh nu didakwana illa fil qasamah kecuali dina urusan qasamah ke persumpahan ieu mah urang keur nyaritakeun tentang jinayat berarti hubunganana jeung perusakan-perusakan tentang jiwa tentang anggota maka isyaratkeun syaratna tentang dakwaan pembunuhan teh aya genep nomor kahiji antakuna malumatan kudu maklum kaayaan nu didakwana kudu maklum bi ayu fasila ma yad'ihi secara kudu dirinci naon nu diakuna Zaid boga bapa ngaranna Khalid
kemudian terbunuh dicarilah pembunuhna cari kuari kacium ku polisi pembunuhna adalah Ki Bakar angkat Ki Bakar kemudian diinterogasi Ki Bakar teh ajukan ke meja hijau tak eta teh menang langsung diponis bahwa pembunuh Khalid ialah Bakar kecuali kudu aya kekuatan terutama kudu aya barang buktina aya saksi ialah al-bayyinah lil mudda'i nyana kudu ngarinci ngajelaskan setelah memang benar Ki Bakar adalah pelaku pembunuh terhadap Khalid didinya kudu ngajelaskan nyana meme diponis yufassilu bi ayyu fasila ma yad'i motif pembunuhanana apakah ia terencana atau tidak sengaja atau kesalahan atau motifnya mirip-mirip sengaja Sibih Hamdin nah Ki Bakar setelah diinterogasi bahwa nyana benar adalah sebagai pembunuhna ieu ulah waka dipolis kudu ngajelaskeun heula motif pembunuhanana apakah sengaja atau memang kesalahan atau memang ieu Sibih Hamdin mirip kesengajaan lantaran kebeda kan hukumna antar sengaja jeung kesalahan atau Sibih Hamdin nah eta Ki Bakar mesti ngajelaskeun syarat pertama temenang main hukum sendiri lantaran hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa rapih atuh lamun di negara make aturan-aturan hukum Al-Qur'anul Karim syarat nomor kedua takunamul zamatan dakwanana kudu geus ditetepkeun geus palatus mau dakwah hibati sain teu bisa didenge jelema ngadakwa misalna dibere sesuatu tanpa aya dalil tanpa aya kekuatan argumentasi Zaid misal urusan hibah Zaid dibere mobil ku Ki Khalid kemudian mobil tersebut diaku ku Ki Bakar ta eta Ki Zaid ngaku bahwa mobil anu aya di Ki Bakar eta adalah mobil anu geus dibikeun ka kaula cek Ki Zaid teh aku Ki Khalid ta eta mengaku bahwa Zaid telah diberi mobil oleh Ki Khalid sedangkan mobilna aya di Ki Bakar nah eta ge perlu argumen-argumen dalil-dalil lamun langsung ditanggapi bae waktu pada ngararaku bae kabeh Ki Zaid ngaku sebidang tanah sedangkan tanahna dikuasai ku Ki Bakar nu nyekelna da eta mengaku tanah tersebut hanya menanti mana pamere ti Ki Khalid ta eta teu bisa didenge langsung pengakuanana kecuali kudu jelas tentang pemberianana ulah pernah dibere saha saksina mun aya ajukeun sanggeusna saksi komo kuari mana surat-suratna surat hibah dan lain sebagainya lamun itu boga surat nah ieu adu kekuatan mana nu leuwih kuat teu bisa langsung ditanggapi ku hati katilu wasaliswa ayeuna ye nomor katilu wa ainal mudale nomor katilu si mudai teh kudu nganyatakeun dina dakwaanana al
modalkan didakwana Zaid boga bapak ngaran Khalid terbunuh. Ternyata begitu diteliti pembunuh nate ieu adalah mengarah kaki bakar. Nah ieu kisah teh kudu ngajelaskeun dina mengaku pembunuh terhadap bapana nu ngaran Khalid mengarah kaki bakar kudu ngajelaskeun bahwa Ki Bakar adalah sebagai pembunuhna. Tentuna kudu aya tanda-tanda. Kudu jelaskeun tanda-tanda pelaku pembunuhan tersebut. Numantak setelah lapor langsung tewak ku polisi. Setelah ditewak integrasi langsung kudu ngajelaskeun. Zaid panggil. Setelah Zaid panggil Bakar dia panggil. Nah eta urusan polisi kadituna lantaran urang make cara-cara urang hese. Madak polisi mah bener bisa jadi bener, salah bisa jadi salah. Dibalikeun deui, bener jadi salah, salah jadi eta doang itu kuat entah. Bener jadi bener mantep, salah jadi salah mantep, tapi bener jadi salah, salah jadi bener. Iya nu teu mantep nah. Sakola polisi mah urusan kos kitu teh. Nah, dibantulah ku hari ku pengacara ku advokat. Urusanana nyaho henteu, nyaksian henteu, tapi nyan siap. Ta etalah aingnya mah ngabantu eueuh masalah, tapi di jerona aya unsur-unsur bisnis. Dijadikan satu proyek, emangnya nama didinya sakola nages proyek nage didinya. Mantak polisi mah mun ngadenge di lembur aman jeung kondusif nya nama teresepen lantaran teu jalan proyekna. Tapi lamun ngadenge aya hal-hal anu perlu diberesan ku polisi nya nama geus ketak bae sakumaha neuleuh buah ngora. Eta polisi eta kos kitu percis dunyian rumah sakit. Lamun ngadenge masyarakat sararehat bae nya nama belu bahasa mana teh belu nya nama lamun ngadenge masyarakat teh sararehat teh sararial jasa aing ngabuangun mahal masyarakat eueuh nu asup ka rumah sakit aing ge teluhan bae kitu ku aing teh carita sompralna. Jadi memangnya nama proyek da didinya atuh ngadenge nu muriang teh resepeun nya nama. Lantaran motifna kuari mah lain endeuh nyehatkeun tapi bisnis. Tapi ketika nya nyieun satu bangunan niat lillahi taala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah. Eueuh masalah nya alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nya teh. Geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi taala. Eueuh tak pikiran naon-naon. Sebabnya ngabangun ge bangunanna ge teu nyokot di bank, meunang sorangan lillahi taala. Ah cenah nu perlu diopnam aya tempatna, dideuleuh jelemana. Ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu acenah teu kabayar ku meuli obat dage geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah neuleuh sia calalager bae ge acenah mayarna ku kotok masalah acenah ku embe masalah teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo bae geus pokona mah aing mun penting calalager beuh tah mah ganjaranna gede jasa. Ngan mana ku hari nu nyieun rumah sakit model kos kitu teh coba mana. Madak tah dokter nu kos kitu mah tah neuleuh nu sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin. Geus penting sararehat. Tapi anu ngabangunna memang yang bisnis mah ngadenge jelema sararehat kabeh teresep bila perlu nyieun nyana racun-racun. Nyieun nyana mentak dokter teh ku ari mah aya makanan make campuran
gitu obat-obat nah eta teh resepen sebab engke 1 2 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1 2 3 tahun bakal terjangkit penyakit resepen dokter mentak siap-siap jangan nanyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makanan anak kos kitu kos urang naik mobil di Jakarta asup kadinya teu puguh teu karu ban bitu horeng di ditu geus aya bengkel sararial jasa horeng gitu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon gitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurun sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta ieu mah geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku ka rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi gitu kene kasus dibuat sedemikian rupa jadi emang di akhir zaman mah campur-campur kuarita kos kitu urang teh lamun kitu terpancing ya otomatis tapi kan mau tidak mau urusanana mesti kos kitu dah kudu ngajelaskeun deh waina jeung kudu ngajelaskeun si mudayal mudaleh pelakuna kudu dijelaskeun bahwa nyana melakukan pembunuhan dengan aya barang bukti nyana kudu ngajelaskeun sorangan tah duaan tah tiluan tah atawa rame-rame eta kudu ngajelaskeun jadi kisah teh nuduh mun bahasa urang nama pelaku pembunuhan bapana nu ngaran Khalid adalah Ki Bakar Ki Zaid kudu ngajelaskeun laporan dengan laporan anu intensif nu otentik laporanana nu jelas supaya jelas engkena pelakuna Ki Bakar barang bukti aya dan lain-lain sebagainya tak kudu ngajelaskeun sorangan duaan tiluan jelaskeun ku Ki Zaid ngeunaheun ke polisina terus sidang di meja hijau kan enak teu meunang kieu Pak saya lapor ya siapa kamu saya Zaid orang mana Cikupa Pak laporan apa bapak saya nama Khalid Pak dibunuh oleh siapa pokoknya tangkeplah pokoknya tuh Bakar dan rekan-rekannya tangkap kok bisa begitu sih pokoknya tangkap dulu dah tangkap pujana ayam meureun 5an Zaid ini Bakar dan rekannya sudah ditangkap ini siapa pembunuhnya pokoknya apa salah satu dari yang 5 cak polisi sial amat sia atuh salah sahiji nu 5 teh nu mana pokoknya salah sahiji 5an eta lah pembunuhna teu bisa kitu tetep kudu dijelaskeun atuh lamun salah sahiji mah meureun Bakar enak aja beun sia meureun dadap weuh sembarangan meureun sia waru enak aya lu enak aya oh kampung Melayu berarti ya nu 5an ditanya lamun salah sahijina doang pelaku pembunuhan eta ngaranna teu jelas jadi lamun teh mah Zaid ngajelaskeun qatalahu ahaduhum pembunuh bapak kula teh salah sahijina tinu 5 oh mau bari henteu dijelaskeun mah bahwa pembunuhan tersebut teh urang lembur eta nah eta teu bisa diterima tetap layak lupuhumul qadi fil asaq henteu bisa disumpah ku qadi heulana lantaran encan jelas tetap kudu jelas heula nu rapih teu meunang sambarangan beusi salah kitu mentak kudu nyieun undang-undangna nu rapih beusi cara kajadian antara pengemudi jeung polisi teh Zaid nyana usahana di beca orang Madura bisa orang Madura mapan ngomongna aya sewa tangkap ke polisi balik ada apa Pak enggak lihat rambu-rambu tuh lihat saya lihat Pak rambu-rambu apa itu
beca dilarang masuk ke situ. Kenapa kamu masuk aja? Di situ gambarnya Pak, beca tidak ada sewa. Ini kan ada sewa aja Pak. Polisi bingung, goblok kamu. Ye, saya apa bapak yang goblok? Bikin rambu-rambunya yang bener dong. Tapi di situ kan ada di bawahnya dilarang beca masuk sini. Itu kan udah. Kamu bisa baca enggak? Enggak Pak. Kamu nggak bisa baca. Kalau saya bisa baca, apa saya jadi polisi Pak? Saya nggak bisa, cuma lihat aja di situ ada beca pakai palang begini, nggak boleh masuk. Saya lihat becanya kosong, saya ada isinya Pak. Kata polisi, udah langsung atuh, blon kabehan Pak. Kita bisa ada tuh orang Madura, sial jasa. Orang Madura mau kos gitu mungelehnya nama. Sama sarua yang dilarang kencing, ngising di dinya. Sarajing eta pantama, dilarang kencing di sini. Oh, nggak boleh juga kencing. Berarti berak nggak boleh. Padahal mapan kencing bagian nuringan teu meunang atuh komo ngising. Itu ge sarua beca kosong bae teu meunang atuh komo aya sewaan. Dasar orang Madura bloon. Tetapi polisi eleh bae. Gara-gara naon teu bisa baca nya. Enggak bisa baca kamu? Enggak, Pak. Beneran? Ya bener. Kenapa nggak bisa baca? Kalau saya bisa baca aja, saya jadi polisi. Ntar bapak yang saya tangkap. Udahlah, lurus. Ntar sewanya berapa bayarnya? Bayarnya 5.000 bagi 2 dong. Aduh, kita polisi Madura kos gitu. Tangerang mana tuh? Itu beda lebih parah malah. Aduh, Gusti Allah. Wa yajriyali bidawa gosobin berlakulah dakwah jeung modal tentang dakwahan mengenai tentang gosob sarua sapedah kizae digosob ku Ki Bakar terjadilah dakwah mendakwa ka ieu geus teu meunang sambarangan tentang penuduhan penggosoban atau maling wasarikotin yang sarikoh temenang langsung diponis seseorang tanpa dijelaskan di pabrik leungit sepatu sakontainer maling mah biasa kan hiji 2 3 sampai 10 ini mah sakontainer pan pohara tah mah pohara leungit sepatu eta sakontainer ya Allah ya Rabbi sarua aja leungit beusi ge sakontainer ya wih aya nu leungit pakaian sakontainer jadi mau maling teh sakontainer aju di mana eta engke transaksina di tol asal buntut jeung buntut ngadu bae kos kitu tah di tol tah singa eta nah eta kula pagawean baheula kos kitu tah kerja di Jawara tah kos ya aduh eta badak besi aya kontainer truk aju aya di sisi tah aya 2 kieu teh sih gade terus aya polisi dia bangun nduk eta teh kitu polisina bangun nduk nangkep teh biasa nya kuntang kinting padahal mah eta teh geus sakongko atau polisi ya maka pakaian polisi dan lain sebagainya kos nduk nangkep bae biasa padahal mah orang bawaannya anak kemeh bae kos gitulah lu enggeus seperti eta nah otomatis kan bos nanya manajer ditanya big boss nanya kok sepatu hilang langsung manajer ke bawah oh bener coba satpam kamu tahu ada mobil lewat ke sini satpam nggak tahu Pak tadi malam nggak tahu enggak kenapa kamu nggak tahu tidur Pak si satpam kudu digantung ya manya satpam tidur bos bagi THS aja nah satu gerahannya nah bloon ta satpam teman-teman baheula teh aya hebat dek nangkep satpam babari para satpam ya nah kamu telah menjaga perusahaan aku yang dengan baik sekali ya Pak akan saya beri hadiah siapa yang nanti malam mimpi maka akan saya beri hadiah sebesar-besarnya siapa yang bisa mimpi itulah satpam yang baik
Oke Pak, waduh geus bunga bae nyana. Masya Allah atuh penting teh harare satpam. Dia hayang ngimpi. Laporan isuk-isuk. Siapa semalam yang mimpi? Saya Pak. Mimpi apa? Mimpi di udag-udag pocong Pak. Ini saya juga mimpi. Saya juga mimpi. Nganu saura. Kamu mimpi enggak? Enggak. Yang benar? Enggak Pak, saya enggak mimpi. Kenapa kamu enggak mimpi? Enggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Tugas saya kan jaga Pak, masa harus tidur. Nah, berarti satpam yang diberi hadiah yang besar, inilah yang tidak mimpi. Yang mimpi berarti blow on semua, pecat, keluar semua. Sial, cak do dipecat ya. Eta mah pas gitu. Ai pagawean sorangan bae. Ulah menang di bongbroy, nu mantak ku hari kiai loba nu dipecat ge. Kiai mah pagaweanana ngaji, sekolah henteu, kuliah henteu, kudu sadar diri nya namangan sakadar ti majlis ka imah ka masjid, ti majlis ka imah ka masjid. Bejakeun nu haram-haram nu halal-halal tanpa aya muatan-muatan nanaon. Eta kiai, ku ari kiai diajak kampanye, ieu dipecat ku Gusti Allah. Dipecat kiai nu kampanye ku Gusti Allah dipecat. Naon sebabna? Sebab ieu satpam hees. Sarua tah. Pemecatanan ai satpam ku bos, ieu langsung ku big boss. Batak ieu kuari pengajian di Cilok loba kiai pemecatan saudara. Ngan geus daftar deui nya. Geus daftar deh Big Boss, saya daftar lagi udah dipecat, udah sadar saya waktu ikut Golkar. Sekarang saya mau daftar lagi. Iya boleh, cek Big Boss. Boleh daftar lagi. Oh no, hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah mau wajar aja tuh Big Boss. Udah mohon maaf aja lah. Mobil Avanza doang. Taeta. Jadi kiai teh lo bantu dipecat, segala asup Golkar. Segala PDI. Wacana ieu mah PKB sarua. Petilu mah cenah asas Islam, asal teh podol serok. Eueuh nu beres kabeh ge. Eta kaluar ta kiai. Cenah ieu mah aing mah kiai ge pantatarina ge sanawiyah aliyah terus kuliah ka ditu. Ka mana? Ka Jakarta. Ka mana kuliahna sia? Iyain baheula. Kuari naon? Kuari mah diganti. Nah, jadi kulama aya bidang di dinya teh eta. Nu mantap kulama kadinya, ulah jadi kiai atuh sia. Di dinya tuh di urusan politikus, di urusan perpolitikan. Jadi kulama jadi kiai ongkoh, jadi politikus ongkoh. Apa naik kiai mah ngagugulung ilmu Allah, ai politik di Indonesia mah ngagugulung ilmu jurig. Manya bisa akur antara kakiaian jeung kajurigan. Sia dek gedean kakiaian ka Allah, dek gedean kajurigan. Pilih ku sia. Dipecat sia kiai. Tah. Teu malikir teh kiai. Da ieulah percis ku satpam molor. Dipecat ku bos teh ge kiai kaluar tina relna dipecat. Mata embungeun masyarakat ngaji di tongtrongan bae ge. Tongtrong datang ke songhek tongtrong. Tambah make sapeker dulur. Majelis geus bagus ya kulan teh gara rajin bolon. Cek masyarakat sia nu bolon. Ngadu jeung masyarakat, goblok sia teh kieu tolol. Je teh daekeun ngararaji, ulah ka ngajakan batur, kiai heula. Apaan sabeulem tah? Aduh Gusti Allah. Sakieu aing balik lah sudah ngaji nah. Terus anu nita ngaji ka dieu. Geus minggu hareup bolos. Tadi itu ngaji jeung bupati ka ditu. Jeung gubernur. Abeh saruang ke di Pondok Bambu ka ditu. Pondok Bambu teh naon? Ya Allah ya ta ieu keur carita pemecatan keluar tina rel nanti kiai mah tuh sekolah teu nonton geus ngaji ka majelis jeung santri ka masjid itu geus ka imah aya we nu paeh kadinya diondang nyala teu aya nu deuk hajatan kadinya gitu rasulan nyala kadinya hadiah puji beres geus
saya benok meuli mobil laga meuli mobil anyarnya waduh kudu disembur heula ieu lamun teu disembur cilaka sia bisa atuh ka imah heula atuh kudu make kukudang kiai ge sarua nipu mah nipu bae sarua ngan teu kanyahoan kiai mah nipuna urusan gaib panto mah pintu aya nun teu nipu mah kiai maliku mali kendaraan anyar aja yang berkah we oh atuh geus bere cai ku urang banjur geus ka mobil tak kakula siap banjur supaya tarariis tuh ya iya wa ayu aidal budda ale geus palau kala batalahu ahadum pembunuh khalid salah satu dari 10 salah satu dari 20 salah satu dari 5 teu bisa didege mah tetap kudu diteliti heula lamun memang khalid ieu memang terjadi dibunuh mengarah kaki bakar dan rekan-rekan supaya ngaku heula teu beunang salah sahiji 10 salah sahiji urang lembur eta teu bisa kitu jeung kodi polisi panghulu atau jaksa layak lufuhumul qadi teu bisa nyana langsung nyumpah bil asahi berjalanlah antara mudai jeung mudaleh tentang pengakuan gosok, pengakuan maling, perusakan dan lain sebagainya sarua teu meunang langsung kitu teu meunang kitu menuju tanpa aya tanda-tanda keabsahanan. Jadi urang langsung nyangka teu bisa. Nyangka mah boleh-boleh bae. Panggil heula langsung jelaskeun, langsung integrasi. Sondajan sekali, 2 kali, 3 kali aya tanda-tanda kebenaran nama bahwanya sebagai pembunuh atau bahwanya sebagai perusak atau tetep bae teu bisa. Eta kakarak 2, kakarak 3, kaopat. Wa inna ma tusma'u wallahu a'lam.